Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanul haji sareng ari pirang-pirang pasunatan dina ibadah haji. Sab'un eta aya 7. Ahaduha ari salah sahijina itu sab'un al-ifradu eta haji ifrad. Wa huwa jeung ari ieu ifrad takdimul haji eta ngaheulakeun haji alal umrati manderikeun ibadah umroh bi ayyuhrima ku saperti yen ihram jalma awalan dina mimitina bil haji kana ibadah haji min miqatihi tina miqatna itu haji waya prugo jeung maragatkeun jalma minhu tina itu haji sumaya khruju tuluy kaluar jalma min Makkah ti nagara Mekkah ila adnal hili kana pangdeukeut-deukeutna tanah halal payuhrimu tuluy ihram jalma bil umrati kana umrah waya ti jeung ngadatangkeun jalma bi amaliha kana amalna itu umrah atau pagawean itu umrah. Baca ieu teh rek martelakeun pasunatan haji. Pasunatan haji sadayana aya 7. Nomor kahiji sunat ifrad. Nu dimaksud sunat ifrad teh ngaheulakeun amalan-amalan haji, ngaheulakeun pagawean-pagawean haji, manderikeun amalan-amalan umroh. Gambaranana sapertikeun kieu. Ihram haji ti miqat. Tegasna ihram haji teh naon? Niat ngalakonan ibadah haji ti miqatna. Tuluy nepikeun ka beres rangkaian ibadah haji. Jadi sabada niat teh terus wukuf, tawaf, ifadah, sa'i jeung sagala rupa nu kaberes. Tah sabada beres haji tuluy kaluar ti tanah Mekah. Ka mana? Ka tanah halal. Tuluy niat ihram umroh. Tuluy migawe amalan-amalan umroh. Jadi haji heula terus beres haji kakarek umroh alusna kitu sunatna. Ka tanah halalna sapertikeun ka mana? Sapertikeun ka Ja'ronah. Aya nu nyebutkeun Ji'ronah. Jadi bahasa Arab mah kitunya, di urang nyebutna Ja'ronah, di ditu anu loba nu nyebutkeunna Ji'ronah. Sapertikeun di urang mah lamun nahu anta, di ditu mah inta eta teh. Atawa ka Hudaibiyah tanah halal eta oge, atawa ka ditu ka Thaif tanah halal eta oge. Jajaran kadua ti Hanaf halaman 1318. Wa qaunuha jeung ari buktina itu sunan pirang-pirang sunat sab'an eta 7 bihasabima eta tetep kalawan ngitung-ngitung perkara dakaro anu nutur hukana masal musonifu wa ila jeung lamun henteu itu bihasbima fahiya maka ari tu sunan kasiratun eta anu loba wa isanu jeung disunatkeun di antarana ieu pasunatan haji keneh disunatkeun naon surbu ma'i jam-jama nginum cai jam-jam walau li ghairi hajin jeung najan lain ibadah haji wa mu'tamirin jeung lain jalma nu umroh
wa tadallu'i jeung sing wareg ting seubeuh minhu tina itu jam-jam wastiqbalul kiblati jeung madep ka kiblat ingda surbihi dina nalika nginumna itu ma'u jam-jam wa ayakula jeung yen maca itu syarib jalma nu nginum kana lapad Allahumma ya Allah innahu saestuna kalakuan balago eta tos dugi ni ka abdi an nabi ka ti nabi Gusti naon annama ajam-jama saestuna cai jam-jam lama suriba eta samang-samangsa dileueut diinum ieu jam-jam lahu karena itu nabi ka wa ana jeung ari abdi asrobu eta nginum abdi hu kana itu mau jam-jam likaza kana anu wa kada jeung saanu wa ziyaratu qabrihi jeung jarah ka kuburan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walau li gori hajin jeung najan lain jalma anu ibadah haji wa mutamirin jeung jalma anu umroh kaladi seperti jalma qoblahu anu tetep aladi samemehna itu ziarati qabri wa yusanu jeung disunatkeun liman pikeun jalma qasoda anu naja man al madinata ka Madinah asyarifata anu mulia li ziaratihi kana ziarah ka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusannu pangilna ieu naon ayak sura yen ngalobakeun man minas sholati tina maca sholawat wassalami jeung salam alaika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi di perjalananana itu man wa yazidu jeung nambahan itu man pidalika dina itu ayak sura idza ra'a di mana-mana ningali man haramal madinati kana tanah haram Madinah kana tanah haram Madinah geus ningali tanah haram beuki lobakeun macana wa asjaroha jeung pirang-pirang tangkal tatangkalan itu Madinah wa yas'alu jeung menta man Allah ka Gusti Allah ayan fa'a kana yen muga ngamanfaatkeun Allahu ka man bihadhihi ziyarati kalawan ieu ziarah wa yataqabbala sareng yen muga nampa Allah nampa narima Allah hu kana ieu kana ieu ziarah minhu ti man wa yaktasilu jeung ieu teh nyaritakeun sunat-sunat keneh nya jeung sunah adus man qabla duhulihi dina samemeh asupna man wayal basu jeung make man ando pasyabihi kana pang bersih-bersihna pirang-pirang pakaian man faidza dakhala maka di mana-mana asup man al masjidah ka masjid qasoda tah neja man ar-raudhata kana raudhah asy-syarifata anu mulia wa hiya jeung ari raudhatus syarifah ma eta perkara baina qabrihi anu tetep ma antara pakuburan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi jeung minbarna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla jeung salat man tahiyatul masjidi kana tahiyatul masjid bijanibil minbari di gigireun minbar wal aula jeung ari nu leuwih utama ang takuna eta yen bukti itu salat fil mahali eta tetep dina tempat alladzi anu kana anu bukti yusolli eta salat pihi dina itu makan sahaan nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pangalusna mah salatna teh di tempat anu kapungkur Nabi salat gitu faida paraga maka di mana-mana beres man minas salati tina salat sakaro sukron karena syukuran lillahi ka Allah ala hadan nikmati natepan kana ieu nikmat summa yakifu tuluy cicing man
mustadbirul kiblati bari anu nukangan kiblat, mustakbilan tur bari madep, ra'sal qabri kana pangkal kuburan, mastaka pangkal, asyarifi anu mulia, ba'idan bari anu jauh, anhu tina itu ra'sal qabri, nahwa arba'ati adru'in kalawan kira-kira 4 pirang-pirang siku, kibalatal kaukabi kalawan malebahan bintang, ad-durri anu nyaangan, ala ruhomatil baydai netepan kana, ala ruhomi netepan kana anu bodas, al baydai tegasna anu bodas, al muallaki anu dicantelkeun alaiha luhureun itu ruhom, naon al kindilu lampu, parigal qalbi bari anu ngosongkeun hate, min alakid dunya tina percantelan kana dunia, mutaaddiban tur anu gawe tata krama, mutawadian anu tawadhu, wa yusallimu jeung uluk salam jalma atawa man alaihi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila rabi sautin kalawan teu narikeun sora, qailan bari anu nyarios kana lapad assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah, asyhadu annaka Rasulullahi haqqa, annaka Rasulullahi Rasulullah haqqan, balagta risalata ngadugikeun anjeun risalata kana risalah, wa adaita jeung nyumponan anjeun Gusti anjeun al amanata kana amanah, wa nasohta jeung nasihat anjeun al ummata ka umat, wa kasafta jeung ngalenglangkeun atau harti asal mah ngabukakeun anjeun al gummata kana kasusah kabingung, wa jalauta jeung nyaangkeun anjeun azulmata kana popoek, wa natokta jeung nyarios anjeun bil hikmati kalawan hikmah, wa jahadda jeung perang anjeun jihad anjeun fisabilillahi haqqa jihadihi kalawan sabener-benerna jihad itu sabilillah, jazakallahu anna jazaka muga ngabales ka Gusti sallallahu Gusti Allah anna ti abdi sadaya afdalal jazai kalawan pang utama-utamana babalas, summa yataakharu tuluy mundur jalma man sawaba yaminihi kapalebaheun katuhueun jalma, arti asal mah menerannya qadra dirain kalawan saukuran sasiku, payusallimu tuluy uluk salam man ala Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu amin, payaqulu tuluy ngucap man kana lapad assalamu alayka ya Aba Bakrin ya khalifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Nikadinya sumaya ta'akharu tuluy mundur man aidon dai qadra dirain kalawan saukuran sasiku, payusallimu tuluy uluk salam man ala Umar ka Umar radhiyallahu ta'ala anhu amin, payaqulu tuluy ngucap man
mislama kana pantarna perkara taqaddama nu geus tila ieu ma sumayarji'u tuluy balik man ila mauqifihi ka tempat cicingna man al awwali anu ti heula kibalata wajhihi bari malebahan raraina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawassalu jeung gawe cukang lantaran gawe tawassul man aidon bihi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi ka pangerana man wa iza arada jeung di mana-mana ngamaksud man as-safara kana sapar kana lumaku wada'a tah pamitan man al masjidah kana masjid birakaataini ku salat 2 rakaat wa ata jeung datang man al qabra kana pakuburan asyarifa anu mulia wa aada jeung ngabalikan man makana perkara taqaddama nu geus heula minas salami nyatana tina uluk salam wa ghairihi jeung lian ieu salam. Qalu ahaduha sunanul haji asab wa qalu al ifrad wa huwa jeung ari ieu ifrad afdalu eta leuwih utama minat tamattu'i tibatan haji tamattu wa huwa jeung ari ieu tamattu afdalu eta leuwih utama minal kirani tibatan haji kiron fa innal hajja maka saestuna ibadah haji wal umrata jeung umrah yuk diani eta ngadatangkeun ieu haji wal umrah ala salasati aujahin kana 3 pirang-pirang jalan al awalu ari nu kahijina al ifradu eta ifrad wa huwa jeung ari ieu ifrad aya taqaddama eta yen ngaheulakeun jalma al hajja kana haji alal umrati manerikeun umrah kama saperti perkara kala nu ngadawuhkeun kana masal musannif wasumia jeung dingaranan itu umroh bidalika ku itu umroh li ifradikulin karena mencilkeun saban-saban sahiji min huma tina itu haji wal umroh bi ihramin kalawan ihramna wa amalin jeung pagaweanana wasani jeung ari nu kadua haji jeung umroh teh at-tamattu eta tamattu wa huwa jeung ari tamattu ayat taqaddama eta yen ngaheulakeun jalma al umrata kana umrah alal haji manderikeun haji kama saperti perkara asara nu ngisarahan nilai kana masa asyarihu anu nyarahan biqoli kalandawan syarih walau ukisa jeung lamun dibalikeun itu haji lam yakun tah moal bukti jalma mupridan eta anu ifrad wasumia jeung dingaranan itu tamattu bidalika ku itu tamattu li tamattuihi eta karena ngalap ngeuneunahan atawa ninikmatan jalma bimahduratil ihrami kalawan pirang-pirang anu dilarang tina ihram bainan nusukaini antara 2 ibadah haji jeung umrah wasalisu jeung ari nu katiluna al kiranu eta haji kiron wa huwa jeung ari ieu kiron ayuh rima eta yen ihram jalma bihima kalawan itu haji wal umrah ma'an barina bareng wabil umrati jeung kalawan umrah sumayadkhulu tuluy asup jalma alaya kana itu umrah al hajja kana haji qabla suruhina samemeh tumandangna jalma fi amali harina pirang-pirang pagawean umrah sumaya malu tuluy migawe jalma amalal haji kana pagawean haji fi surataini dina 2 gambaran payah sulani maka hasil itu haji jeung umrah wasumia jeung dingaranan itu kiron bidalika ku itu kiron likironihi karena likurnihi karena ngabarengkeunana jalma bainahuma antara haji jeung umrah wayam tani'u jeung narima kacegah salah man wayuhramu wayum tana'u jeung dicegah naon ayuh rima yen ihram jalma bil haji kalawan haji sumayadhulu tuluy asup jalma man al umrata kana umrah li'annahu karena saestuna kalakuan la yastafidu eta teu ngalapaedah jalma bi idkhalil umrati
kalawa kana ngasupkeunana umroh alal haji kana haji sayan kana saeutik oge bikhilafi aksihi kalawan beda sabalikna itu idkhalil umroh fa innahu maka saestuna jalma yastafidu eta ngalapaedah jalma bihi kalawan itu aksuhu al wukufa kana wukuf bi arfata di arafah wa ramyu jeung ngabalang wal mabit jeung nginep wa ala kulin jeung netepan kana saban-saban sahiji minat tamattu'i tina tamattu wal qiran damun ari aya dam in lam yakuna lamun teu bukti itu tamattu jeung qiran min hadiril harami eta tetep ti urang moh tanah haram ti anu hadir di tanah haram wahum jeung ari hadiril haram man eta jalma masakinuhum anu ari pirang-pirang imahna itu hadiril ihram duna marhalataini eta kurang tina dua pamonokan minhu tina tanah haram paingkana maka lamun bukti itu tamattu wal qiran minhum ti itu hadiril ihram pala dama tahta aya dam eta tetep alaihima kana itu tamattu wal qiran qaluhu walau akasa hanapeun tadi 5 jajaran tadi samemehna di luhureunana aya qauluhu ila adnal hilli ay akrabihi tegasna pangdekeutna itu hilli payah ruju maka keluar jalma ilal hilli katana hilil katana halal walau bi khotwatin jeung najan kalawan salengkah wa abdolu buqatin jeung ari pangutamana patempatan buqaihi nya la sawab ulah make titik buqaihi ari pangabdolna bira patempatan itu hilli al jaronatu eta jaronah sumatan imu tuluy tanim sumal hudaibiyatu tuluy hudaibiyah tadi entos diterangkeun malah masuk aya nu deui ka Thaif tebih Thaif mah wasani jeung ari nu kaduana atal biyatu punten satea acan wasani nerangkeun heula walau akasa lam yakun mufrodan nya walau akasa eta mah dibalikeun maka lamun ngaheulakeun amalan-amalan umroh manderikeun amalan-amalan haji maka eta mah lain haji ifrad tapi ngaranna teh haji tamattu tamattu tadi entos logatna nu kumari haji tamattu nyaeta jalma anu ngamimitian ihram umroh dina mikotna teh tanah halal tuluy migawe amalan-amalan umroh sabada beres tina pagawean umroh tuluy ihram haji niat ihram haji dina mikotna teh seperti anu datang ti Madinah teh ya berarti mikotna teh di Bir Ali tuluy migawe kana pagawean haji seperti wukuf, tawaf, sa'i jeung nu sajen-sajena ta ieu mah ngaranna teh haji tamattu aya deui haji qiran aya deui haji teh haji qiran nu kumari haji qiran ngabarengkeun pagawean haji jeung pagawean umroh atuh ieu mah mimitina teh kieu gambaranana mimiti ihram haji dibarengkeun jeung ihram umroh kumaha maksudna niat haji jeung niat umroh dibarengkeun ari deui niat haji jeung niat umroh
dibarengkeun matak disebut kiron. Tuluy pagaweanana oge dibarengkeun nepikeun kaberes gitu. Ya, kecuali wukuf sabab ari naon umroh mah teu make wukuf. Wasani jeung ari nu kaduana at-talbiyatu eta maca talbiyah. Wa yusannu jeung disunatkeun naon al-iksaru ngalobakeun minha tina itu talbiyah fi dawamil ihrami dina selama ihram wayar pa'u jeung narikeun saha ar-rajulu lalaki sautahu kana sorana ieu rajul biha kana itu talbiyah walafduha sareng ari lafadna ieu talbiyah labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma ya Allah labaika nyumponan abdi Allahumma ya Allah labaika nyumponan abdi kana pangundang Gusti labaika nyumponan abdi kana pangundang Gusti la syarika teu aya anu ngarencangan eta tetep laka ka Gusti labaika nyumponan abdi kana pangundang Gusti innal hamda saestuna puji wan ni'mata jeung kanikmatan laka eta tetep kagungan Gusti wal mulku sareng ari karajaan la syarika eta teh anu ngarencangan eta tetep laka ka Gusti wa iza paraga jeung di mana-mana beres jalma minat talbiyati tina maca talbiyah shalla tah maca sholawat jalma alan nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala sareng nyuhunkeun jalma Allah taala al jannata kana surga wa ridwanahu jeung kana karidhoan Allah wasta'ada jeung nyuhunkeun pangraksa jalma bihi ka Allah minan nari tina naraka. Oh sareng nomor kedua pasunatan haji teh nyata maca talbiyah jeung sunah ngalobakeun maca talbiyah dina sajero keur ihram tapi engke dina nalika keur tawaf mah keur sa'i henteu nya. Pokona salila keur ihram lobakeun maca talbiyah. Maka keur lalaki mah sunah narikeun kana sora dina macana. Sabada maca talbiyah tuluy maca sholawat. Malah sunnah menta ka Allah kana surga jeung kana karidhoan Allah. Tuluy menta pangraksa tina seuneu naraka. Tah heula pangluhurna sarahna.
Qauluhu wa yusanu al-iksar minha fi dawamil ihram. Lakin la yusanu tetapina henteu disunatkeun itu talbiyah fi tawafi dina tawaf. Wala jeung teu disunatkeun fi sa'i dina sa'i. Li anna fiha karna saestuna eta tetep dina itu tawaf wa sa'i azkaran ari pirang-pirang zikir khosatan anu tangtu. Wala tusannu jeung teu disunatkeun di itu talbiyah aidon deui ing darami dina nalika ngabalang. Bal yukabiru balikta maca takbir jalma ing dahu dina nalikana itu romyu. Terus kahanap dua jajar tilu aya qauluhu labaika. Qaulu labaika asluhu ari asalna labaika labbaini laka eta lapad labbaini laka wa huwa jeung ari ieu labbaini laka ma'mulun eta jadi ma'mul li fi'lin pikeun fi'il mahdupin anu dibuang wa takdiru jeung ari takdirna albai labbaini laka eta lapad albai labbaini laka albai nyubadanan abdi labbaini kana pangundang laka pikeun Gusti laka ka Gusti. Pahudipa tuluy dibuang naon alfi'lu fi'il wa huwa jeung ari itu fi'lu albai eta lapad albai wujuban kalawan wajib. Wa ukima jeung ditempatkeun naon al masdaru masdar makomahu dina patempatana itu fi'il. Sumahudipat tuluy dibuang naon annunu nun lil idopati karena idopat. Walamu jeung lamna li tahfifi karena tahfif. Pasoro labaika pasoro maka jadi itu albai labaini laka labaika eta lapad labaika. 12 jajar tihana pola baduhum ngadawuh sapalih ulama wa yusanu jeung disunatkeun naon alla yajida yen ulah nambahan jalma ala hadzil kalimati kana ieu kalimah teh nu tadi teh labaik Allahumma labaik talbiyah syai'an kana hiji perkara wala yankusu jeung ulah ngurangan jalma anha tina itu kalimah wastahabba fil terus kahanap mah aya qauluhu wa idza faraga minat talbiyah sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam qaulu dohiruhu ari dohirna itu idza faraga kullu maratin eta saban-saban balikan wala mani aminhu lakin hamaluhu ala anal murada wa idza faraga jeung di mana-mana beres jalma min dauri talbiyati tina maca talbiyah wa huwa jeung ari daur salasu maratin eta tilu pirang-pirang balikan sholatah maca sholawat jalma ala nabi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marratin kalawan tilu pirang-pirang balikan bi ayyi sigatin kalawan segat naon bae kanat bukti itu ayyin lakinil ibrahimiyatu tetapina ari sholawat ibrahimiyah abdolu eta leuwih utama salat ibrahimiyah nu biasa dibacana salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa yusanu jeung disunatkeun naon ayakuna yen bukti naon sautuhu sorana jalma bisolati kana maca sholawat ala nabi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma
jeung bacaan tawa doa ba'daha dina sabadana sholawat ahfadu eta leuwih laun min sautihi tibatan sorana jalma bitalbiyati kana maca talbiyah wa qaluhu jeung ari dawan musannif lapad wa sa'alallahul jannah ae ka ayakula saperti yen maca jalma kana lapad Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah pan diurang mah dibaca tiap tarawih geuningan 4 rakaat. Allahumma ya Allah ini saestuna abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi ka Gusti ridhoka kana karidoan Gusti wal jannata jeung kana surga wa a'udzu jeung nyuhunkeun pangraksa abdi bika ka Gusti min sakhatika tina bebendu Gusti wanari jeung tina seuneu neraka wa yusannu jeung disunatkeun naon ayat ua yen ngadua jalma bima kalawan doa syaa anu karep jalma dunyan kalawan bangsa dunia dinan kalawan bangsa agama wa dunyan jeung bangsa dunia Wisanu jeung disunatkeun naon ayakula yen maca jalma kana lapad Allahumma ij'alni minal ladzina istajabu laka wa li rasulika wa amanu bika wa wasaku biwa'dika wa fu bi'ahdika wa taba'u amroka Allahumma ij'alni min wafdika alladzina radita wartadaita Allahumma yassirli idza ma nawaitu wa taqbalu minni ya karim. Wasalisu jeung ari nu katiluna tawaful kudumi eta tawaf kudum wa yuhtasu jeung ditangtukeun ieu kudum bihajin kana ibadah haji dakhala anu asub haji makata kana negara Mekah qabla wukufi dina samemeh wukuf bi Arafata di Arafah wal mu'tamiru jeung ari jalma anu umroh Ida topa eta di mana-mana tawaf ieu mu'tamir lil umrati pikeun umrohna ajaa tah nyukupkeun ieu topa lil umroh ajaa tah nyukupkeun itu tawaf hu kana itu topa lil umroh. Punten sakedik salah ajaa tah nyukupkeun itu topa lil umroh hu kamutamir an tawafil kudumi tina tawaf kudum. Jadi nyukupkeun itu topa lil umroh hu kamutamir an tawafil kudumi tina tawaf kudum. Nomor katilu sunah haji teh tawaf kudum ngan khusus ieu mah pikeun ka anu ihram haji anu asup ka tanah Mekah samemeh wukuf di Arafah atawa sabada wukuf ngan samemeh asup tengah peuting dina peutingan Idul Adha. Ieu oge sunah bae tawaf kudum. Kari nomor katilu sunah haji teh tawaf kudum khusus pikeun kanu ihram haji anu asup ka tanah Mekah samemeh wukuf di Arafah atawa sabada wukuf
ngan samemeh asup tengah peuting dina peutingan Idul Adha. Ieu oge sunah tawaf kudum. Beda sabada wukuf di Arafah jeung sabada asup tengah peuting dina peutingan Idul Adha. Maka eta mah teu disunatkeun tawaf kudum. Bayang teu? Kudu kumaha atuh? Maka langsung we tawaf ifadah. Langsung we tawaf ifadah. Naon sababna? Sabab geus asup waktuna tawaf gitu. Geus asup waktuna tawaf ifadah. Atawa jalma nu keur ihram umroh. Deui, atawa jalma nu keur ihram umroh. Ieu oge teu disunatkeun tawaf kudum. Langsung we tawaf umroh. Maka tawaf umroh teh langsung jeung tawaf kudum. Teu beda sapertikeun jalma ihram haji ba'da wukuf jeung sabada asup tengah peuting dina peutingan Idul Adha. Maka ieu oge teu sunat tawaf kudum. Naon sababna? Sabab eta jalma kudu katungkul ku tawaf ifadah. Tingali sarahna. Jajaran katilu ti handap. Kaopat ti ditu nama. Jadi jajaran katilu. Qauluhu wa yahtasu bihajin dahala makata qoblal wukuf, khusus keur jalma nu asup ka Mekah samemeh wukuf. Ae au ba'dahu atawa dina sabada wukuf. Wa qabla nisfi lailatil idi jeung dina samemeh tengah peuting lebaran. Payatupu maka tawaf jalma hina idin dina nalikana itu dahola. Tawafal kudumi kalawan tawaf kudum. Summa ba'da nisfil laili tulina sabada tengah peuting. Yatupu tawaf jalma tawafal ifadati kalawan tawaf ifadah. Bihilapi ma idza dahola. Bihilapi ma kalawan beda perkara idza dahola di mana-mana asup jalma maka tak ka Makkah badal wukuf dina sabada wukuf di Arafah di Arafah. Wa ba'da nisfil laili jeung sabada tengah peuting pa inna maka saestuna jalma layatupu eta ulah tawaf jalma tawafal kudumi kana tawaf kudum. Bal yatupu balik tawaf jalma tawafal ifadati kana tawaf ifadah. Liduhuli waktihi karena asup waktuna itu tawaf ifadah. Wa mislul haji jeung saperti jalma anu ibadah haji aladi anu dahola nu asup ya aladi makata ka kota Mekah qoblal wukufi dina samemeh wukuf. Punten tadi wa mislul haji make hobarkeun eta tetep saperti jalma nu haji. Tuluy ka ditu deui halalun ari jalma anu teu ihram. Ari jalma anu teu ihram dahola anu asup ieu halal makata ka Mekah. Wal mu'tamiru idza tafalil umrah ajza keur jalma anu umroh mah umpamana ya kan biasana sok ieu ce punten. Setik deui. Indonesia ti Bandara Soekarno Hatta langsung ka Jeddah. Ti Jeddah teh didinya langsung ihram di Jeddah didinya teh. Jeddah di bandara langsung marani teteh marani langsung salat sunat ihram niat ihram tah tidinya niat teh langsung menuju Mekah. Begitu dongkap ke Mekah eta teh langsung tawaf ibadah tawaf ihram tawaf umroh gitu. Mun dina haji mah tawaf ifadah langsung tawaf umroh maka eta mah teu kudu tawaf kudum paling oge engke balikna. Begitu balikna sunnah tawaf wada. Lain kudum deui panek balik aya nama.
tawaf wada sakitu lah wallahu a'lam. Jadi pokona mah init haji mah kudu si duit nu digunakeun teh kudu paleleuwih tina sagala rupa kabutuhan keluarga jeung dirina gitu. Wa tahliyatut tariqi jeung aman. Maksud tahliyah di dinya mah aman eta teh. Aman di jalanna. Harti asal mah kosong nya. Wal muradu jeung anu dimaksud bi tahliyati kulapat tahliyahuna di dieu amnut tariqi eta aman di jalanna. Amanna jalan. Donan kalawan sangka bihasbima kusangkaan perkara yaliku anu pantes ieu mah bikuli makanin kana saban-saban tempat palau lam ya'man maka lamun teu aman saha sujalma ala nafsi kana dirina sahos aw malahu aw malihi atawa kana hartana sahos aw bud'ihi tuh aya ceuk urang ge atawa kana memekna sahos farji memek kumaha lam yajib tah teu wajib alai ka sahos naon al haju ibadah haji. Syarat nomor ke-7 syarat haji nomor ke-7 na kudu salamet di perjalananana boh ceuk sangkaan atawa ceuk kayakinan kalawan ngitung-ngitung saban-saban tempat kumaha lamun teu matak salamet dirina atawa keluargana anu ditinggalkeunana maka eta mah teu wajib ibadah haji. Atawa teu salamet harta pikeun napakah eta oge teu wajib. Teu salamet harta mang siga kieu umpamana lamun urang init ibadah haji wah garong wararani weh datang atawa lamun nu tadi urang init haji bakal loba begal di jalan deh. Teu wajib eta oge. Atawa teu salamet tina parji. Ieu oge teu wajib. Maksudna teu salamet tina parji kumaha ce? Contoh siga kieu teu salamet tina parji teh. Hiji awewe umpamana eta awewe teh geus istitoah mampu ibadah haji da beunghar boga harta tapi eta si awewe teh eueuh nu nganteur ti keluargana salaki teu boga umpamana gitu atawa keur setruk salakina muhrim eueuh gitu tuluy eta awewe teh boga sangkaan lamun urang init sorangan waduh bahaya ya maka eta awewe kira-kira boga sangkaan moal matak salamet parjina eta awewe teu wajib haji kan awewe memang lamun init sorangan haram kan eta teh tuluy ayeuna maksakeun init gitu sedengkeun di ditu teh loba lalaki urang mana eueuh anu ngajaga jeung sagala rupana gitu eueuh nu merhatikeun eta teh disebutkeun teu salamet parji eta teh atawa contoh deui siga kieu umpamana si Jaed boga pamajikan awewe ngaranna si Hindun beunghar si Jaed deh da puguh pengusaha atau bos bako umpamana ngan hanyakal boga pamajikan ka si Hindun teh geulis-geulisna mah
tapi lenger teh nu kieu geuningan bibir kumaha centil umpamana eta pamajikanana teh gitu. Centil, lenger. Nya ya wewena teh jadi ngawani ka lalaki teh gitu teh. Wah ngawani ka lalaki. Malah mah umpamana eta si Hindun teh geus pernah boga kasus anu kapanggih ku si Jaed. Sapertikeun kapanggih naon teh teteleponan atawa chattingan jeung lalaki sejen atau pernah kapanggih keur jalan-jalan jeung lalaki sejen gitu. Si Hindun teh ku si Jaed teh. Maka keur si Jaed teu wajib haji. Naon sababna? Lamun ayeuna si Jaed init ibadah haji, pamajikanana ditinggalkeun 40 poe atuh bebas gitu. Tah eta teh matak moal salamet parjina pamajikan si Jaed. Maka keur si Jaed ge jadi teu wajib naon? Haji gitu. Tah eta teh dihukuman teu salamet parjina gitu. Wa imkanul masiri jeung ari kongangna kana leumpang. Ari kongangna kana leumpang sabitun eta anu tetep piba dinusahi dina sawareh pirang-pirang salinan. Wal muradu jeung ari dimaksud bihadal imkani ku ieu imkan ayyabqa eta yang tumetep minaz zamani tina zaman ba'da wujudi jaidi ba'da wujudi jadi dina sabada ayana bekal warohilati jeung tutumpakan. Naon ma perkara tadi teh atuh tadi itu wayabko mina zaman. Naon ma perkara yumkinu anu kongang pihi dina ma naon asairu leumpang. Al mahudu anu dikanyahokeun ilal haji kana ibadah haji. Disyaratkeun deui kudu kongang berangkat anu merenah pikeun ngalakonan hajina. Saperti aya waktu anu cukup, tegasna kudu aya keneh waktu pikeun berangkat anu merenah. Kudu aya waktu pikeun berangkat anu normal gitu. Contoh siga kieu mah. Ari leumpang mah sanggup, leumpang mah ka Mekah teh gitu. Da deukeut umpamana. Ngan waktuna geus nyerentak, berarti eta mah teu imkan gitu. Sapertikeun isukan teh tanggal sabaraha? Tanggal 8 Zulhijjah umpamana. Sedengkeun urang ayeuna can init gitu. Eta mah teu kongang wan gitu. Tapi lamun ngongangkeun mah waktu sapoe oge teh jadi masalah. Jadi pokokna mah kudu aya waktu anu merenah jang berangkat. Pain amkana maka lamun kongang itu saer leumpang illa annahu kajaba saestuna itu sahos yahtaju eta butuh ieu saos liqati marhalataini kana nempuh dua pamondokan pibadil ayami dina sawareh pirang-pirang poe lam yaljam tah teu misti hu kasahos naon al haju haji lid dorori karena madarat. Umpama memang kongang mungkin berangkat ngan lamun ini teh butuh
pikeun nempuh jarak 2 pamondokan teh kana sawareh poe. Umpamana lamun ini ti dieu ka Mekah teh butuh beberapa hari. Jadi lamun ini teh bakal porot, bakal katinggalin waktuna. Sanajan geus aya bekal jeung kendaraan, maka pikeun eta jalma teu wajib haji. Jadi pokona mah kudu aya waktu senggang, kudu aya waktu anu merenah, ulah heureut waktuna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul